Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana tepangkeun wasta abdi Sipanur Aropah ti kelas 11 MIPA 8. Wilujeng enjing sadayana Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadaya dina ieu acara. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Kulawargi sadayana sim kuring di dieu bade ngadugikeun biantara ngeunaan teknologi anu berkembang pesat. Teknologi di zaman kiwari teh geus berkembang pesat. Komo deui di kalangan pelajar. Loba pelajar anu ngagunakeun teknologi utamana Android. Jang kaperluan diajar. Ieu mangrupakeun pangaruh anu bisa ngajadikeun pelajar berprestasi. Sumaberna eta teknologi bisa mawa pangaruh anu hade oge bisa mawa pangaruh anu goreng. Gumantung kumaha jalma anu ngagunakeun eta teknologi. Nu ngagunakeun Android teh zaman ayeuna mah lain ngan saukur budak remaja wae. Kolot-kolot ge ayeuna mah geus marake Android, marake HP. Da ayeuna mah arana ge zaman modern beda jeung zaman baheula. Sakitu nu kapihatur kirang langkungna nuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.